sasapian lah. Ari anu nempit na sasapian abi daek numpakanana. Si naona atuh? nya naona we lah. Oh, kira merek kanangna kan? Merek kanangna. Tah si bos tapi itu merek kanangna. Ada saruan dia juga peder. Tah sade. Slow. Neng, masa kali teh neng kumaha deh. Bade dilahun atau teh abdi anu dilahun? Senang di mah kieu we teh neng empit. Nah, bosan kumaha? Hayang we sekali-kali jiga empit atuh. Emang abdi kumaha gitu? Tah ayeuna muni-muni. Terus kumaha aku tidak seksi deui gitu. San nyarioskeun seksi, Caidan tidak membicarakan masalah seksi. Terus Jadi nya meureun buni ayeuna. Itu tuh gara-gara nama yang dipager segala tuh. mereka disupir. Bakong. Urang pernah di komedi domestik. Muhun. Komedi domestik Cidar dari Idar. Biasa urang teh di toko tahu. Tos lami dagang tahu. Lumayan. Nya nuhun. Ayeuna tos gaduh kabogot aja. Kabogo masih PDKT. Oh PDKT. Ayo jangan abdi mah deket-deketan mah jadi masalah. Nya nengnya. Oh ini aku kapal Inggris seperti itu. Kurang tengah sawar kamera di kurang tengah. Ini dia penonton atuh. Neng suhuna berapa derajat? Sekarang mah abi mah normal. Udah anda tuh tak gitu cing kau. Kena ada biasa, cing ada kadieu cing keunan anda tuh. Asa biasanya nengnya. Saya inget panahan cing. Modus. Sini. Asa biasanya nengnya. Iya. Itu Normal. Normal. Biasa panahan neng teu haneutan teuing. Itu luar biasa. Ini ieu nu ka tuh. Eta panahan kenca kumaha? Kami. Dua kali. Naon ya? Temenang itu nih temenang. Nya Siri kali. Siri. Cing betah di dia neng urang teh bari persiapan sekarang itu persiapan kan sudah di bulan Juli sekarang tuh ya nengnya ke depan lagi setelah Juli apa? Agustus. Setelah Agustus? September. Setelah September? November. Jadi dia kumaha? Manya tidak dia teh tina naon? itu jadi kurang fokus gitu tah. Oh deui ya balikan ya. Merencak ke Ciidar jadi gitu. Oh jadi kita harus berjauhan. Boleh lah. Kita ada jauh-jauh jika kemarin mah halus berjauh-jauhan. Maunya tina Agustus, coba Agustus. Terus Agustus. Oktober. Terus Oktober. September. Tuh kan, kurang fokus coba. Ciidar apa di itu gerak. Neng bulan Pengaruh eta mah pengaruh. Iku mah nempi teh ngaco kieu ah. Teu bisa ngitung bulan-bulan acan sih. Kenapa sih? Coba ayeuna kan ya itu bulan Juli. Sakedeung deui Agustus urang teh persiapan ke nyambut peringatan Agustus. Setelah Agustus September. Oktober, November, Desember, Januari ulang tahun Abi. Oh ulang tahun. Aduh selamat ulang tahun. Acan. Acan. Urang mau deket malah ya piriwit. Tilu kali akumulasi ya. Mau deket mau piriwit setiap mengucapkan selamat ulang tahun kan kita mah harus seperti itu ya. Tapi lami kene. Hah? Balikan deui. Jangan lagi. Balikan deui. Oh balikan deh. Lu tadi cepet. Anu tadi caranya nih. Si Abu kamana itu canda tangannya wajah kieu. Bu. Si Abu Cemini. Cemini kamu canda. Cemini. Bukan. Aduh. Pak lihat ya di tengah. Ayo nah. Ieu. Rada naon ini? Ieu mimara hieu. Rada hieup ayeuna muni. Duduk celek hidup dindingnya. Pak di. Tuh di tadi dieu cenah.
Iya, Cemini, Kurang. Cemini mah pantes kene di lahunan oge. Oh yang di lahunan. Di lahun kumpit oge pantes kene di dinya. Nah gitu. Kayak melahur. Tuh, saya ditawaran. Sini kan. Bapak kameranya nyengir wae tingali. Ai mana tadi tawaran kalau di lahun cenah henteu, tuh ditanya tuh. Ya diporototan ku bapak kameramen. Itu ditaruh Cemini. Bade di lahun. Aya. Berat tuh, tadi berat. Ku abi bade di alupkeun tuh kali itu. Ampun, si lu wara rese, ditawaran di lahun rese, ieu mau ditawaran teh ieu tuh. Udah sok. Sok, kalau di lahun. Cek pai di lahun. Aduh ya Allah, berapa kilo? Mana mah rese? Atuh dah. Ditawaran gitu-gitu wae oke. Atuh dah. Perasaan Cemini lamun deket jeung nu geulis kumaha sih? Nya kitu Hah? Nya kitu ceuk da. Mana gitu wae Cemini kan awewe. Nya awewe ge da. Nya gitu. Tuh, eta ditaros itu. Kayak di lahun. Apa abi anu di lahun? Sorry. Ada deh. Slow. Neng, masa kali teh neng gua masalah deh. Bade di lahun atau nanti abi anu di lahun? Eta ngacai. Eta ngacai. Malik semangger satu seracen. Saking senengnya cie eta teh. Saking seneng Kira ada yang sieun mah nama raclem. Diajar atau diajar ngarayu ka ditu. Cing ngarayu cing. Sok. Cing. Kalau itu awe laki dia ngarayu wae. Nu pugo identitasnya nu pugo. Aduh pugu. kira abi teh bingung. Ari abi teh istri pamah Tadi ini menanyakan ke orang. Eta mah make helm naon? gelung. Gelung eta mah gelung, anting, Helm hanap. helm. Lain helm ieu mah. Semini. Ieu, semini apa di Sunda mah hulu teh aya sabaraha rupa. Tadi Ieu teh hulu. hulu mastaka. Hulu mastaka. Terus dina ieu hulu dada. Hulu dada. Di dieu hulu angen. Hulu angen terus Di dieu Hulu naon? Tukur. di dieu hulu tulang. Itu Neng Fitri naroskeun kita. Hulu naon? Besok das minggian di tiluhur. Di luhur. Tataan sok Neng Pipit tataan. Di luhur. Hulu mastaka. Terus Tengah ieu hulu dada. ya. Kahandap deui hulu angen. Sa ieu Terus tuur. Lewat. Kaliwat belah mana? Ada tengah. Tengah. tengah mana cik? Ping. Luhurnya sakit. Luhur. Patangana. Beteung. Anak panana. Anak peunana. Naon cik? Oh. Pion. Pokoknya Pion iya. catur. Dari semini mah ada pion sanes raja. Ning Atuh dan. empit palai pion palai raja. Raja dong. Ih, abu mah pion. Merasa pion aku kesini. Sia si buat pion. Cita, kita nggak letik di pion. Aduh. Teka rasa. Ketika dirinya. Pelanggaran. Kalau itu kalau ngobrol kenal nih teh. Nah itu bingung kan bikin. Nah, terojol kan ngomongkeun pion. Tuh, ieu teh ngobrolkeun naon sih? Nya pan urang teh kita menyambut persiapan Agustusan. Tapi sampai me kararumpul kabeh. Teh pan kabeh kararumpul ieu poe ayeuna teh. Oh gitu. Sarayana. Tidak masalah ketika aku ayeuna Cemini ieu heula ka Neng Ripit jadi naon. Oh gitu. Pendekatan heula. Pendekatan heula atuh. Ayeuna pipit bapana saha? Pasar. Pak Asep. Pak Asep teh orang mana? Orang Lembang. Garang teu. Asya dah hese nanya teh. Neng Ripit urang ieu nu nanya ti. Sok atuh, cek dah nanya. Nya geus diuk bibit urang nanya ti nu nanya teh nu cepet tinggal ke. Neng Pipit enakeun enggak?
Enak kenaon lah. Nanya naon sih? Maksudnya lamun keur lagi bernyanyi lagi. Oh, enak geuna kitu. Oh, Ya, nah, Neng, Pipit enakeun teu? Enakeun naon da bingung kan enaknya? nyanyi maksudnya. Oh, nyanyi. Jadi keur persiapan Agustus mah urang teh rupa-rupa rek di nyanain geus. Neng Bibit sok sabaraha kan ukur sabaraha minggu deui teu bulan sok ayeuna geus tanggal sabaraha ayeuna teh? Tanggal 10 nya. Tanggal 10 Tanggal 10 bulan Juli. bulan Juli. Agustusnya berarti kan sabaraha minggu deui tah. Jadi Ceidan ngumpulkan kalian semua itu kita akan mengadakan peringatan dengan meriah. Oh, gitu. Ya, Oh, pokoknya mau meriah we nya. sekarang geus buka lockdown. Kan ini Agustus teh. Jadi meriah. Karena ini sok ayeuna karunya sok. Sementara di lockdown. Ayeuna ngarep-ngarep bulan Agustus aya hiburan-hiburan. Aya memeriahkan, aya job. Lain cek kabayang si Ucu ieu nyanyi bari di masker. Boro-boro ketinggali alusnya cenah. Iya. Geus ningali masker mah di imah kieu. Nya, Gitu. gitu. Tah ini Ya. urang teh kan urang Susungganannya. kegiatan-kegiatan anu matak meriah jika pawe Ya, pawe ramekeun. gitu. Ya susungan we cepet-cepet normal deui nya. Neng Pit bagian naon ke dina Agustusan teh? Adi Sasapian. Itu mana? Neng Pit bagian sapian lah. Abi anu Neng Pitna sasapian abi daek numpakanana. Sama kan numpakan wae. Ay, sabi masuk di press, Ren. Bagi tahu kami bagian paras. Duh ngacung we. Bagian meres tak karek. Malah ngucapin aja lu. Ah, saya ngucapin aja ayo. Kita pakai bocil. Daek. Abi mah bagian mersihanana we lah. Bae mersihan kadutna aing mah. Bae. Bener lah sapina jalur bagian dipencit kan jabat tere ayeuna teh pan hari raya Idul Kurban tere. Lamun sapina bikang teu meunang ditumpakan, teu meunang diperes. Lamun sapina jaluk bagian muncitna ieu. Nah, wing bagian naon? Bagian dipencit. Ngabersihanana. Bagian ditinta. sakit mah. Oh, Iya. Dipotong langsung di. Neng Pit anu kena corona teh enggak kabeh. Covid-19 karareuna seniman beunang. Para pegawai anu teu beunang aya di dieu. naon? Tukang tahu jeung tukang sapi. Oh, gitu. Tukang tahu jeung tukang sapi. Teu kena corona eta mah. Nah, gitu. Sok meuli tahu malah pergi loba. Nyawa guys. Anu meuli sapi malah pergi loba komo ayeuna keur kurban kedeung deui. Kurban kudeung deui. Tara matak lamun erek padung dengan masalah itu ieu mah ka bos sapi jeung bos tahu. Oh, Nya masalah naonan mah. nyamuk ieu we bos tahu sareng bos sapi masihan nya entok sapina sih. Naona atuh. Nya naonna we lah. Oh, kira merek kanangna kan? Merek kanangna. Tah cek si bos sapi teh merek kanangna. Ada saruan dia juga peder. Tah, adek ngomong siga kitu. Lamun dibere kanangna eueuh siga pedet meureunna. Meureunna eneng deui meureunna. Neng Pit coba sia dijajankan bagian naon ke dina Agustusan. Tadi nyanyi Oh, ngumpulkeun penyanyi terus disiapun kondisi penyanyi-penyanyi. atos. Atos. Kerek ngundang penyanyi di mana wae teh. Diajar hayang nyanyi. Hoyong, Hoyong gimana? Oh, nah, jadi miklan gua. Hah? Kan masih ceklan arti. Kalian we tuliserna goblok.